bahas semangat juang Indonesia lain letik diakui dunia sebab boga sejarah Indonesia mah eta teh aya bahasa parahyangan atuh sirem ge sirem katincak-tincak teh mah ngegel eta teh peribahasa lain berarti ditincak aju paeh lain saya mau lah nganggap teh jauh ka peribahasa sih saya mah bodoh eta teh aduh sirem ge tincak-tincak teh mah ngegel berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik ternyata pohara luar biasa tinggal saha pemimpin-pemimpin perang untuk negara pasti TNI jeung polisi untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad asal cek ustad ngeriung nah denges pokoknya mah apa musola mah rubuh hujan ustad asal geus ngeriung ustad Masya Allah dipimpin ku kiai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika da eta teh lain sambarangan eta teh napas Nabi keur diserot urang mah kan maca kitu lain ya Nabi salam alaika emang kangjeng Nabi nante ngajawab Waalaikumsalam ya Rasul salam alaika Waalaikumsalam kangjeng Nabi hadir semangat juang kangjeng Nabi moal aya tanding sadunia ketika kiaina geus ditiup ku kangjeng Nabi dia Nabi salamkan ya Nabi salam alaika semangat kan luar biasa bau berkat teka bawah Masya Allah Karim teter neboga mulu dan teter kaisinan jawara 3 jawara teter berkat napas kanjeng Nabi eta kakaraknya urusan kos kituna lamun napas kanjeng Nabi nges disambat ku para wali-wali Allah disambat ku para ulama emang kumaha gitu kobaran perang lain timbul ti kiai ruh kanjeng Nabi eta teh tadi haridil mukminin alal kita kobarkeun terhadap para mukminin merangan kufar tanpa ya halak menang ya'lu wala yu'la alaih sorga Ki Umar kapan kakarak nikah doang Ki Umar mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung kanjeng Nabi ngobarkeun perang cek kanjeng Nabi barang siapa orang yang ikut perang memerangi kejahatan-kejahatan, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh agama, tidak akan sulit untuk masuk surga. Seakan-akan pintu surga di hadapanmu, wahai para sahabat. Andai kata engkau gugur, engkau sudah ada di pintu surga. Andai kata engkau menang, Islam ya'lu wala yu'la alaih, berkobarlah bendera Islam. Silahkan berpikir antara berangkat dan tidak. Bagi orang yang punya kesempatan kanjeng Nabi untuk masuk surga, silahkan. Di Umar kakarakia doang tas nikah iya korma di dia korma dek di dahar ku Ki Umar. Cek Ki Umar teh wahai korma maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Aing nyaho diri aing kakarak nikah, aing dek ngadahar korma. Moal di dahar ku aing sia korma, aing pamit ke pamajikan aing embung antara aing jeung lawang surga kudu kahalangan ku sia korma balakeun korma cager mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan. Masya Allah Karim. Bayangkeun coba semangat perang para sahabat. Bebeja ka kanjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat. Begitu perang gugurnya na di medan laga. Naotnya na kanjeng Nabi tanggah kaluhur pangheulana roh nu asup ka surga Ki Umar. Sebabnya na ngomong bung kahalangan aing antara aing jeung lawang surga
mun sia korma ku aing di dahar berarti aing kahalangan ku sia keneh iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma acan komo pelukan Masya Allah. Nah semangat perang para sahabat seperti eta perhitungan anak hiji be mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah dikira di Indonesia teh seperti eta tinggali sejarah waktu kemerdekaan, tinggali sejarah sebelum kemerdekaan. Belanda mencatat keistimewaan daya juang kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda anu boga sejarah tentang Indonesia. Berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia. Kemudian keistimewaan orang Indonesia sangat luar biasa. Nya nangis ngomong mereka Amerika, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk Indonesia mah. Dia ngomongan ke Belanda. Serius kurang. Ulah nanaon nih kieu bae. Di lapangan main bola. Wah, dahsyat main bola. Rame. Ngan ribut gara-gara M. Begitu sat bola asup ternyata hen. Ieu teu ngarti hayang asup bae. Ieu nah akhirnya kan ribut gede. Si Arifin santri liwat Masya Allah ceknya aing ke karaktas muka bab islah ceknya ieu supaya dinasehatan jelema nu ribut langsung turun jana di mobil. Stop ribut tidak ada gunanya ribut misal hebatnya sekan eta santri teh boga kos kitu dan ribut misal stop gunana hiji ieu urusan main bola nomor kedua ada urusan ribut di mana bae teh bagus kecuali hiji perang sabilillah caknya nanti kan aya jelema pemuda mah goblok biasa bodak konyol amat sih santri mana sih kuai langsung belati di keluarga tubles kejadian dia ditubles potong pesona nyana si Arifin kaget pada potong yang puasa tilok ujidan tioti potong jadi kaget atuh kan bubar kabeh nurut ke Arifin lantaran potong peso geus kumaha mau kumaha santri behat bobar ulah aya ribut-ributan ulah aya nu ribut geus tukar mah minta hampura urang sebab sakit ribut rugi urang ke perang ngalawan kafir bubar kabeh ribut Arifin gagah jasa peso belati potong geus pokoknya mah urang memeh ngalawan kafir urang minta wiridan heula ka si Arifin berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar jasa ye polisi geus teu puguh henteu ka mana TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna maksudna can jelas bintik-bintik peperangan ai indek pemilu mah jak kabeh kitu ai geus pemilu mah henteu sabenerna mah ngan ieu besi kejadian perang kabeh daratang ka Ki Arif si Arifin menta wiridan kena gagah jasa kadanan ku ka Yerusalem caknya lu diurang teu bisa caknya teu bisa kabeh minta teu bisa emang beneran teu bisa nya nama ari eta waktu keribut belati potong eta mah kieu caknya kula endek balanja ka toko ka beneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi contohna ieu tah dek haol meureun jadi kukula dilepetkeun di dieu di samping nyana tanyana ngabelati pas kadinya tuh potong pasti jadi lain gagah tak eta karomah santri bae geus berkaromah eta can wiridan sakitu ge Masya Allah ku centong sangu doang potong eta kusana ditita ku guru lah betul ditita ku guru mah tetep bae katubles nya ye ku sabab ditita ku guru ya meuli centong kos ge jeung haol ye algas jadi kan gue nyana karena samping gue deh samping lagi kadia nanti itu namanya nubles teh salah deh kuno lain kadia tuh trek potong nubles lagi ampun si Arifin lagi kaget potong heran lah semangat perang ketika dikobarkan emang gue mah gitu
moal aya kasieun atuh. Nah, kula